Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Seperti biasa deui nu danget ieu sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan mural PSBB. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan mural PSBB. Poe Ahad teh manis simpe. Ukur hawar-hawar kadenge nu nyetel lagu Darso. Ampir deui unggal imah. Samalah mah di imah topan ge. Indungna sarua nyetel karya The Phenomenon. Palebah lagu Kasbon mane ditarikan. Topan nu keur main Mobile Legend ge jadi kaebatkeun. Sorana kasilih ku musik. Jadi keok. Topan bangun ku ciwa. Terus ngomongna rada tarik. Dideketkeun kana layar HP. Geus selanya urang out. Goledak deui dina kasur. Budak nu mimiti asup kelas 11 teh ngarasa bosen. Dimimiti sakola ditutup lantaran aya corona. Manehna can ruang riung deui jeung babaturanana. Geuning diajar di imah teh matak bosen da lolobana mah ulin di medsos, YouTubean, jeung main game. Nu kabayangkeun teh bulan puasa bakal genah. Da waktu beak di kamar. Tapi kalah nambah jenuh. Teu bisa ka masjid. Teu bisa ulin ngabuburit. Di imah beuki henteu tumanina. Lantaran kolotna ngarumas. Bapana teu gawe, teu boga penghasilan. Indungna susah balanja. Keur mah pasar ditutup. Joba duit resiko dikurangan. Haban wae ngobrolkeun bantuan ti pamarentah. Matak puyeng ngabandunganana. Keur topan mah ku aneh tapi nyata dunungan rudet kacida. Tapi lamun kuring menta rada hese. Tapi mere enggeus mawat kuring. Loba kasbon leungit pusing. Topan nyerenge ngadenge bapana ngaheulang. Maniku mejit ngahariringna ge bangun nu jeung hatena. Heuheuy, topan asa kahibur sakolepat mah. Ngan anggar we. Ngan kitu taya kagiatan. Gap deui kana HP. Ayeuna mah ningalian WA asa rame di WA ge Majalayans. Geng nu keur sohor di lemurna. Aya naon ieu? Kabeh percakapan dina WA ge dibaca. Digorolong ka luhur, ka handap. Geuning keur ngobrolkeun gagambaran na tembok alias nyieun mural. Babaturanna Farhan. Nyieun mural nu ngajak masyarakat kudu patuh ka pamarentah. PSBB teh. Si Jordi, heueuh ngan sindir oge. Eta bantuan kumaha can datang? Ma orang ngecerebrak we. Si Yosep, 1 Jula hayu. Tapi selipkeun oge euy nu berbau Ramadan. Si Tian, bener. Terus jaga kebersihan deui. Tah pengkolan nu kagang maneh. Bohang seur cuang nyieun gambar gogo keur kiih. Si Agan, ulah asal gambar. Ngundek nyingsinan mah geus we gambar Mang Sodi, kolektor Bang Emok. Seri barakata. Rame percakapan teh. Topan tungtungna kapincut hayang mairan. Geus we gambar Darso. Eta geuning ampir unggal imah nyaretela.
lagu Darso. Jordi jeung Yosep males ku stiker nu barareda. Hayulah satuju urang boga loba sketsa Darso. Urut lanceuk ngagelar acara Mitineng The Phenomenon. Mantap. Ngan bakal dicarek moalnya sieun dibubarkeun ku Hansip aing mah. Barudak teh jarempe. Lantaran aya anggota keur ngetik pacecep. Kade suka bunga. Tayohna barudak can nyadar. Admin grup ngasupkeun kontak WA kades. Da tayang ngaranan. Tara mairan deui. Ari ayeuna ngadadak bijil. Mangga bilih bade berkarya mah diantos di kantor desa nuju meser pilok sareng nu sanesna. Omat ka dieuna nyanak masker, sarung tangan, pawartos heula ka sepuh. Wios teu kedah nyanak cai pan nuju saung. HP diantep keun we sina babaturanna nu mayeran mah. Gerentes topan manehna langsung ganti baju mawa masker sadua-dua jeung 2 pasang sarung tangan. Dirik-dik kalian kamar. Bade kemana Kasep? Tanya bapana. Ka kantor desa. Bade naon? Duka di piwarang kades. Dek dibagi bantuan teh ya meureunnan. Indungna mayeran. Topan teu malire deui. Baning sumanget ngingki ka kantor desa. Kasampak babaturana teh geus karumpul. Piloks aya 5 dus. Kades datang nepungan. Hayu ayeuna mah cuang ngadamel mural. Pusing bapak teh. Nu sumping sakedik, nu peryogi seueur. Jaba dana desa can turun. Lah hayu ayeuna mah hiburan. Barudak surak ngajingjing dus piloks ngadeketan temok nu rata kacirina pantes. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Comro anu ngeunaan mural PSBB. Pikeun ieu teh dongeng anu nyaritakeun salah sahiji kagiatan budak di masa pandemik ti payunnya 2 tahun ka pangker gitu ya mah. Sakira tentang dongengan anu nyaritakeun eta. Mung nyantos alhamdulillah 2 tahun ka dieu kaliwat urang tiasa kukumpul deui sareng kalawargi, babaturan, ameng sagala rupinanya. Alhamdulillah sing ditebihkeun ti nu hal-hal sarupaning kitu gitunya. Model anu kasus-kasus pandemik gitu sing ditebihkeun deui gitu. Alim deui kitunya kaalaman hal-hal kitu patut. Muhun atunya kapala wargi anu tos nyupport Sim Kuring dugi ka ayeuna hatur nuhun pisan. Mugi ieu teh dongeng ti Sim Kuring janten mangpaat jabanya tiasa ngahibur kanggo palawargi Ujang Comro. Mangga atunya dipihatur Sim Kuring bade pamit lah. Amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.